Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika sedangkan bentang-bentang tingkaret di luar langit teu beda we tinu ngicepan mere isarah nu dieusi pangweweling kadua insan nu harita ke rumaku yen hirup teh ulah kadalon-dalon murugul ngajujur nafsu nu mata kaduhung tungtungna badan anu katempuhan. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana Surya jeung Nyi Ipah Saripah anu ti heula teh ngejat ti dungus cilik lantaran manehna geus boga rasa bakal kapeletik gin dipikirna bakal katohyan belang bayahna sasat nenden piheuleut nunda bibit ngabengkahkeun antara Pasundi jeung Karna. Oge sanggeus manehna tetela teu mampu ngalawan Karna nu harita nyusul-nyusul. Maranehna kebate lumampah sejak mulang deui ka ujung kulon. Tayalian maksudna rek bebeja kabah jagur. Yen lakon gawena pikeun males kanyeri kagumilar teh teu bisa dilaksanakeun. Malah maranehanana meh-mehan ngalaman bobor karahayuan. Sadatangna ka lemburna mun Ipah mah terus balik ka imahna pikeun bebeja ka jamian nyaeta bapana. Surya atuh muru imahna rek laporan kanu jadi bapa. Kusangkaan mah bapana teh moal ngamek paling-paling ngupah ngapeh lantaran manehna nyaritakeun anu karandapan meh-mehan puput umur ngalawan gumilar. Tapi estuning sulaya tina panyangka barang tamat manehna ngadongengkeun lalampahanana sajeroning aya di Garut. Ana gawawak teh bah jagur ngambek sarta nyarekan lak-lak dasar bebeakan. Beak bersih dikoredaskeun. Surya diesek-esekkeun. Disebutkeun teu boga pisan panarima. Diperih sakitu oge nepi ka teu metu ngalaksanakeunana. Kalah kajangji we kawas nu heueuh. Ari buktina gedebul malulu teu beunang dicekal omonganana. Nya ari teu kiat kumaha atuh Abah? Sanes teu ngestokeun abdi teh. Surya nemalan bari ngaharuk. Hatena peurih lain dikieuna narima panyarekan tinu jadi bapa. Nu dianggapna ku manehna mah asa kacida-cida teuing kawas lain ka anak we. Mustahil dulu teu kuat. Lamun bener mah maneh ngalawan anak-anak. Naon kabecusna si Gumilar? Oh, mu ayeuna mah
manehana teh pan geus kolot. Dasar maneh we nu bodoh, biko. Percuma dulu maneh diwarah diajar teh, sarta dimemenan, diurus dileutik. Ari ayeuna geus jebrog, teu bisa ulang tarima kanu jadi kolot. Dasar lain Kawasna bae bakating ku kacida amakna meh bae. Bah Jagur tibolosong omong rek nyebutkeun yen Surya teh sanyana mah lain anakna pribadi. Leres tos sepuh nama Abah namung da tetela manehna teh geuning sanes bantrak-bantrakeun. Sadayana ilmu panemu paparinti Abah teh teu mampu dianggo nandingan jajaten manehanana. Surya maksudna mah ngebela diri, ngarasa teu ngeunah sakitu dicecelehna ku anu jadi bapa. Anu sikapna taya pisan hampurana kanu jadi anak. kumaha? Lucunya ngadon ngagul-ngagulkeun jadi musuh. Lain mikir maneh teh Surya. Tega beuleuh kakenyos pisan. Percuma dulu make ngaran anu jadi kolot. Tapi buktina kalah ngerakeun unggul. Bah Jagur nafsuna kalah jadi modal. Sanes ngagulkeun musuh Abah. Namung da buktos atuh da Gandeng Surya. Bah Jagur bari ngagebrag bangku awi reyon anu harita keur didiukan. Pinternya ngomong mah. Mana nembal weh. Kakolot ya. Iya Surya. Lamun bener mah maneh rek bebera kanu jadi kolot. Teu perlu mantung ka dieu deuleu. Tapi gunakeun otak teh sing bener tah. Hek usahakeun. Kumaha cara-carana sangkan si Gumilar bisa dibinasa. Mun kami mah jadi maneh. Leuwih hade modar we jeung tinimbang balik kalawan teu hasil. Ngarti Surya? Surya ayeuna mah teu daekeun nembal deui. Manehna jongjon we ngaharuk bari ngararasakeun kapeurih hatena. Kakara saumurna dicarekan kudu jadi bapa, mani bebeakan kitu. Kawas lain ka anakna we. Kumaha? Hah? Kartin teu Surya? Bah Jagur nanya deui. Bareng mireungeuh anakna kalah katetep we tungkul. Kahartos kumaha Abah? Surya kalah kamalik nanya. Memang bener manehna teh teu ngarti meus-meus acan. Teu kaharti kumaha maksudna. Lantaran ari dianggapna ku manehna mah bapana teh bet siga nu nitah paeh teu pupuguh. Wah ilah. Benar-benar biko maneh mah Surya. Gunakeun otak tah, otak. Jangan deuleu jalana sangkan si Gumilar bisa dialapatina. Dilawan terang-terangan mah teu mampu. Matak naon dibongohan? Ngarti ayeuna mah Surya. Bah Jagur nyaritana manit teu sirikna ditompokeun kana ciri Surya hayang puas meureun. Ngartos. Surya nembalanana lalaunan. Oh sanggup maneh, heh. Aya indit deui. Surya teu nembalan. Bingung pingajawabeunana. Lantaran manehna geus taya kasanggupan. Komo ayeuna mah sasat geus rentul ku musuh. Pikeun yang hareupan Gumilar mah masih keneh bisa susulumputan. Lantaran manehanana tacan apaleun bener-bener kana rupana. Tapi karena nu ayeuna geus kanyahoan tingkat pangabisana oge, sasat geus jadi musuhna. Piraku rek cicingeun. Lamun manehna tembong kalangkang kolongkong deui ka daerah Gadog atawa ka Cicapar. Kumaha Surya? Hah? Sanggup keneh lawan teu? Bah Jagur nanya deui, bareng katempona Surya kalah katetep ngeluh. Teu sanggem Abah. Surya maksakeun ngajawab. Kumaha? Dedengean teh sanggup. Bah Jagur mani desek-desek we nanyana teh.
Beungeutna anu memang geus beureum ayeuna beuki mah asak we barang manehna ngadenge jawaban Surya. Kajabi upami disarangan ku Abah Nyasa teh minta tolong ke anak dulu. Ari aing nu kudu mantong sorangan mah. Rek ini siapa? Bajagur ayeuna mah bener-bener amarahna geus nepi ka puncakna. Teu sahangem Abah ari kedah sorangan mah ulah boro-boro abdi. Kapan Abah oge tos kabuktosan teu kiat. Naon? Gampang sia miwir teh. Wani sia nyarita kitu ka aing ha? Bakating ku geus teu kaampeuh. Teu anta parah deui ingat. Gamplang we. Leungeun kengkong Bajagur teh ngahanca kana pundukna Surya. Teunggeul nafsu. Ogo we. Surya teh mani tikus ruk nyuuh di hareupeunana. Kurang-kurang nahan mah hanteu umur Surya teh ngan semot eta. Aduh ampun Abah, ampun. Surya sasambat bari maksakeun ngaranang ngarawu dampal suku Bajagur. Oh sanggup atuh sia teh ini deui ha? Bajagur bari gerawak we kana punduk Surya. Teu sanggem Abah. Ari kedah nyorangan mah. Surya tetep nyuuh ngabaseuhan suku bapana ku Cimata nu terus murubut ngabarengan sorana nu pegat-pegat. Kurang ajar sia. Mantuk sia. Ulah ngajarok di dieu. Ari moal nurut maka aing. Bari habak we Bajagur nyepak sirah Surya. Blak Surya nangkarak. Tapi terus manehna maksakeun hudang deui ka karandangan rek ngarawu dampal suku bapana. Ampun Abah. Ampun. Montong ampun deuleu. Dasar sia mah bogo ge lain cepejuh aing. Bajagur kutina nafsu-nafsuna nyaritana teh geus teu dipikir deui. Ampun Abah. Ampun. Sanes teu bade ngestokeun. Mung montong lu baung deuleu. Teu butuh ku ngecabrek aing mah, tapi butuh ku bukti. Sia teh ti leuleutik ngasekeun aing. Geus gede. Lain mulang tarima. Nu matak ayeuna mah teu perlu ngajadog di dieu deuleu. Nyingkah sia. Bajagur napasna mani ngahegak. Sarta panona mani buringas beureum. Geus bogoh awakna mah mani ngagidir. Amek lain memeusan. Ampun Abah, ampun. Surya tetep nyuuh kana sukuna Bajagur. Bari sumegruk ceurik kanyanyerian. Montong ampun sia. Heng. Ku aing sia dibere ampun. Tapi aing rek nanya sakali deui. Sanggup sia indit deui pikeun Malaspati kasih umilar. Teu berat Abah. Cukup. Di semet poe ieu sia teu meunang nincak di tempat aing. Aing geus tasudi kacicingan ku jelema anu taya panerimaana. Kalawan teu asa-asa deui karawak we. Surya dicarak pundukna jeung diangkat semu hampangeunnaker. Geus kitu teu anta parah deui. Walawang dialungkeun kaluar ngaliwatan janela nu bolongo. Sorana gedebut ninggang taneuh kebon. Aduh Abah. Kaniaya teuing Abah. Duh. Surya sanggeus ngagedebut teh terus nyuuh kana taneuh. Sedeng Cipanona teu eureun-eureun murubut. Kanca dangu sadayana mun Surya mah dina datangna ka imah teh meunang panyiksa tinu jadi bapa. Ari ipah mah
ku jamian teu dina naon, malah keur digelenut we di papatahan perkara gagalna dina malespati ka Gumilar. Teu ieu matak jadi pikiran, malah mah jamian teh ngarasa leuwih atoh lantaran anu jadi anak bisa balik deui kalawan kasalametan. Ongkoh deh musuh utamana mah nyaeta Aki Salahapi, cenah geus teu kasampak lantaran geus sah ti dunya. Namun da incuna mah aya keneh Abah. Eta oge sami keneh we panginten. Ipah penasaran. Dumeh can bisa ngebrehkeun kanu jadi bapa, pikeun males kanyerina ka musuh-musuhna. Ngalantarankeun bapana ngarandapan Cacad saumur-umur. Keun bae Ipah. Ongkoh cenah Surya oge teu kuat ngalawananana. Komo Ipah mah sasak pangawak awewe. Teu janten pamangan Abah. Sanaos laras Ipah teh pangawak awewe. Nanging daha teh mah keukeuh hoyong mulangkeun ka nyeri kanu janten musuh-musuh Abah. Mung anu janten ewuh teh kumaha ngalaksanakeunana. Mari kita tela nu jenengan Gumilar teh wewesena teu tiasa dianggap enteng. Ipah ngebrehkeun katuguhan hatena, tapi oge dibarengan ku rasa bingungna lantaran yakin pangabisa manehna moal mempan. Puguh Ipah. Bah Jagur oge kapan geus kabuktian teu kuat ngalawan. Tapi ceuk Abah mah keun bae tong teuing jadi pikiran. Lantaran ari nu nyacadan ka Abah mah kapan cenah ayeuna teh geus pae. Dikitukeun teh Ipah ngahulang. Memang saeutik oge teu mencog caritaan anu jadi bapana teh. Bah Jagur moal nepi ka kengkong lamun Gumilar atah-atah pangawasana. Tapi ari hate panteg hayang nembongkeun kabelaan kanu jadi bapana. Kanyeri nu jadi bapana teh sasat geus nyangkaruk dina hatena. Lengket masket teu bisa dipapalerkeun. Komo atuh puguh katempo sapopoena. Cacad nu jadi bapana teh nembrak kadeuleu saneng-nengna. Anu ngajadikeun hate Ipah ngagedur teu pareum-pareum. Teu beda we ti seuneu dina jero durukan huut. Sanajan katempona ukur meledug mangrupa haseup, tapi lamun seug dikorehkeun baris tembong, kurung burahay. Komo lamun seug katebak angin mah piraku we teu ngadadak ngagugudag. Jadi mangrupa seuneu anu muntab-muntab. Tapi ari ras inget kana pangabisana nu tacan sabaraha. Ipah teh jadi ngarasa bingung, teu timu, susah teu bisa. Nu tembusna kaluar diebrehkeun ku renghapna napas nu ngarahuh jero naker. Timbul ayeuna dina hatena yen manehna teh kudu minang saraya kanu sejen. Tapi kasaha puguh manehna teu boga pisan batur pikeun geusan pakumaha. Aya oge Surya saurang, tapi geus kanyahoan kitu buktina. Manehanana sorangan geus teu mampu nyanghareupanana. Ngadadak ras Ipah inget kakarna jajaka urang gadog anu tingkat pangabisana aya di saluhureun Surya. Kacipta adeg pangadegna, kagambar rengkak polahna, tindak tandukna, sarta budi parangina jauh pisan bedana lamun dibandingkeun jeung Surya. Komo teteupna karasana meuli nanceb kana herang panon, terus tembus niruk jajantungna. Cacakan kakaragok panggih, tepung lawung ukur saliwat-saliwat, tapi teu wudu bet ngagaris ninggalkeun tapak anu hese di pupusna. Hate teh jadi mieling saneng-nengna, paribasa peureum kadeuleu beuntak karasa, ti peuting ka bawah ngimpi, ti beurang ka bawah gundam, nincak kana sisindiran. Hideung deui, hideung cai kalomeran. Nineung deui, nineung bati gogoleran.
Namun Kang Karna ku aing disaluuhan dipenta tulung piraku sugan make moal nedunan nilik budina nyawang rengkakna mah manehna oge piraku teu neuneun hate. Tapi Nyi Sari manehna oge kawas-kawas teu beda we ti diri aing. Beda rinatna sajen kletna. Ongkoh Kang Karna oge bet siga anu saruana. Waktu dijajal pangabisana teh ngayonan teh henteu sapinuh hate. Upamanya teh Kang Karna ku harianeun. Sugan teh kukupu muhentir si horeng si rama-rama. Antep dina daun kelor. Lujena pucuk lujena dihentepan hileb bajra. Cobi panah gunung wayang campedak jeung babasaran. Sugan teh tuhunya pikir si horeng kamana-mana. Dipisono nyoloh wedor. Tugenah abdi tugenah. Tugenah ku awan bahagia. Cobi manahan ku engkang. Meureun abdi penasaran. Duh, Kang Karna. Upami kabuktosan nolas Ipah. Ipah teh samarlana kumelendang di alam pana. Kana tangtos gering nangtung alang layung. Guru aki ngajang jawing jalaran ku kaleleban. Bongan engkang teu beunang di tibu leuweung, teu beunang di pikasono. Kang Karna kembang biru munggi gunung munggi asih kasim abdi. Gebrai ngadadak panto dapur muka aya nu nyurungkeun ti luar. Seredeug gabrug we Surya anu harita norojol terus ngarangkul kana lahunan jamian. Bari ngagukuk ceurik kawas budak. Sa ieu teh? Surya? Jamian ngaranjug reuwas. Tapi sakirat oge manehna apal barang ngarampa sirahna anu keur nyuuh. Kunaon jalu? Jamian riuk beungeutna ngadadak robah pinuh kakaget. Sanajan teu kadeuleu tapi kadenge nu nyuuh teh sumegruk ceurik sarta karasana cipanonna ngabaseuhan lahunanana. Abah bendu mamang. Surya nemalan bari tetep nyuuh. Wah, bendu. Bendu kunaon cenah? Jamian nanya deui. Kakagetna can leungit. Mohon. Pedah abdi gagal mamang. Teu tiasa mulangkeun ka nyeri ka gumilar. Surya nyaritana pegat-pegat lantaran kaganggu ku nyegrukna nu bangun ka nyerian aker. Kutan. Abah hidup teh kalangsu jalu. Ningalina ngan kana males ka nyeri. Tapi teu diemutkeun. Yen tingkat pangabisana gumilar teh lain lalaworahkeuneun. Memang lain pitandingan hidup. Jamian ngupah ngapeh leungeun duanana teu boleh musap-musap sirah Surya anu keur jongjon we nyuuh bari ngumbar cimata. Nyeri abdi teh mamang. Salah atuh ari dipake nyeri mah ya. Adatna kolot mah. Lamun teu kacaosan mah kapalaina kitu sok bendu. Jamak na we sakitu mah jalu. Ulah make dijieun nyeri hate. Engke oge geus lolar mah moal. Adat-adatan abah hidup teh babari pisan kulit bawang. Jamian akhirna mah mapatahan ka Surya. Ngusir ka abdi teh mamang.
Biasa nak. Hai keur nafsu mah gitu ya. Engke oge tos leler mah. Ku anjeunna ge da bakal karaos. Yen kitu peta teh salah. Eta mamang. Abah teh nganggo nyahurkeun. Cenah abdi teh sanes putrana. Kumaha? Ya. Asana teh piraku deui. Jamian bener-bener katembongna siga anu ngaranjuk reuwas. Panonna anu geus teu bisa neuleuh teh gular-gilar. Piraku deui ya. Dedengean beureun. Jamian seolah-olah anu ngayakinkeun ka Surya yen manehna teh memang anakna Bah Jagur. Tapi ari hatena mah teu kira-kira kagetna. Teu sangka ku Bah Jagur nepi kaluluasan kitu. Sasat mukakeun rusiahna sorangan. Sigana teh teu dipikirkeun kumaha piakibateunana. Leres mang. Sanes mung saukur kukupingan. Jentre mang. Jentre abah teh nyaurkeun yen abdi teh sanes putrana. Eta mah bakating ku nafsu jalu. Dong teuing jadi pikiran. Dasar Bah Jagur teh atuh. Ari bendu teh sok kurang wiwaha. Jamian ngupah ngapeh Surya. Satekah pola manehna ngayakinkeun yen caritaan Bah Jagur kitu teh bohong malulu. Ngan sakadar kasurung ku nafsuna anu geus teu bisa dikandalian deui. Kanca dangu ari ipah nu ti tadi oge nyaksian gunem caturna Surya jeung bapana. Sanajan hatena mah manehna ngarasa yakin caritaan Bah Jagur teh memangna ngan saukur kajurung ku nafsu anu ngagugudug. Tapi manehna teu burung ngarasa kaget oge. Barang mireungeuh bubuden nu jadi bapa ngariuk bangun reuwas waktu ngadenge caritaan yen manehna teh lain anakna Bah Jagur. Tapi da puguh manehna mah teu ngarti ata utuna. Sanajan bari ngarasa kaget manehna ukur ngahuleng ngaraga meneng. Nyeung Surya nu tetep nyuuh bari sumegruk ceurik ngabaseuhan lahunan nu jadi bapana. Kanca dangu Bah Jagur nu masih keneh jalang-jeleng di tengah imah. Teu kalis ku beakeun ngudalkeun amarah kanu jadi anak. Malah nepi ka dialungkeun kaluar. Manehna terus meupeus keuyang kana paparabotan. Sakur nu katempo mah lapur kabeh oge dibanting-bantingkeun sarta dijejekan nepi ka pajetna pisan. Kendi wadah cai herang nepi ka lapurna hancur. Piring seng marenyon sarta bangku nu keur didiukan oge nepi ka ngarempeyek da dijejek satakerna. Sabot keur amek-amekan keneh. Ana celengeung teh di luar sadaya nu pupuntenan. Hoream-hoream oge. Puguh budina masih keneh muruku sunu baketut haseum. Manehna ngojengkang kana panto. Ari brai dibuka, bet matak ngagebeg kaget. Barang manehna mireungeuh hiji jalma nu geus manco hareupeun panto. Nu taya lian ti Bah Bejo. Lanceuk sapaguruan manehna pisan. Di Banten mah geus kakocap hiji jawara nu langka pitandingeunana. Ai. Kakak. Haturan teuing, Kak. Mangga cari. Bah Jagur legentak ngaku bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Bus Bah Bejo ka jero. Red kana paparabotan anu parjet sarta patulayah. Manehna malik ka Bah Jagur. Pok manehna nanya, bari riuk beungeutna ngandung kakaget. Eueuh. Keur pesta naon ieu teh Ki Adi? Paparabotan meuni parajet kieu. Das ngawarah nu jadi anak buka. Bah Jagur rada ngabelehem semua era.
Natira adik boga anak. Bah Bejo beki kaget. Lantaran saingetna tiba heula oge Bah Jagur mah lalagasan. Wah, anak pulung ka. Kutan, na kumaha pangna disiksa di. Karunya atuh. Bah, tuman, layak pisan kabelaanana. Sarta teu nunggu ditanya nu leuwih panjang gerak-dak we. Ku Bah Jagur dicaritakeun sacara welena. Yen manehna teh boga musuh nu kacida tangguhna. Tingkat pangabisana teu bisa dianggap enteng. Nepi ka manehna ngalakon diragragkeun. Wesen katut jajaten teu mahi. Malah nepi ka ngalaman tanpa daksa sagala. Egleungeunna nu kengkong teh ditembongkeun. Wah, paingan atuh kakak hayang nganyang ka dieu. Adi, Nah, tuh adi teh becucingeun. Lain bebeja ka kakak. Bah Bejo bari neuteup kana leungeun kengkongna Bah Jagur satengah nganaha-naha. Ah, satadina we kakak. Kula mah moal ngarir iweuh kan jadi lanceuk. Satia-tiasa rek disangareupan we ku sorangan. Tapi teh lah. Si Gumilar teh lain bantrak-bantrakeun. Mentes nu jadi anak. Kolaka. Oi, balik teh. Ngadon mawa wiwirang deh. Nu mawi disiksa we bieu teh. Tuman. Ih, salah atuh. Keur mah teu kuat. Hayo disiksa. Lain. Mun bener adik masih kene penasaran. Matak naon urang dora we kuduaan. Laras kitu kakak. Bah Jagur tembong riuk beungeutna pinuh ku kabungah. Lantaran kumanehna karasa yen tingkat pangabisa Bah Bejo teh memang aya di saluhureun manehanana. Nah maka teu leres. Adi teh, adi kakak. Paribasa, enog, sapatarangan. Pepesi nya pepes kabeh. Saurang menang kasusah, nya sararea tangtu bakal milu susah. Paribasa kaciwit kulit kabawa daging. Nganyarikeun ka adi nya sarua we jeung nganyarikeun ka kakak. Bah Bejo nyaritana dari anaker. Neuteup ka Bah Jagur anu harita keur sila tutug di hareupeunana. Henteu dariuk dina bangku lantaran bangku awina geus ngarempeyek taya pupurieunana. Yah, atuh nuhun atuh kak. Asa kieu mah kula teh boga dulur. Salah adi. Nah, teu bebeja ti bareto. Padahal mun ti baheula mah meureun ayeuna teh geus beres. Adi moal nepi ka kudu nyiksa nu jadi anak. Bah Bejo nyarita bari nya kakak. Mencerong ka Bah Jagur anu ngadadak ngabelehem deui lantaran ngarasa era ku Bah Bejo anu ngageuh-geuhikeun pedah manehanana mentas nyiksa Surya. Ngaran-ngaran jeung dulur sapaguruan nu geus aya puluhna taun henteu patepung. Dina ngobrolna teh piraku we teu matak pogot, uplek naker. Sagala didongengkeun, sagala dicaritakeun. Tapi lolobana mah Bah Jagur nu ngabuis teh. Pang-pangna mah nyaritakeun pangalaman anu keur waktu baheula manehna aya di Miramare. Mimitina mah ngan sakadar rek ngabelaan nu jadi anak. Anak murid maksud teh. Tapi akhirna mah manehna sorangan nu ngarandapan mamalana. Malah nu dibelaanana mah lapur teu kapuluk. Si Darba jeung si Piong nepi ka hanteuna. Jamian atuh sanajan ayeuna hirup keneh. Tapi jadi wuwudon saumur-umur. Panona jadi lolong. Akibat korban pamonyetna aki salhapi. Kanca dangu nepi ka peuting pisan ngadarongengna teh. Nu akhirna dipatri ku Jang Jipasini. Yen moal lila deui oge pasti maranehanana bakal ngadatangan ka Cicapar pikeun mulangkeun ka nyeri ka Gumilar.
Anu pikeun bajagur mah ieu teh kacida mata ngabungahkeun anak kana hate. Bari hatena yakin yen sakali ieu mah gumilar teh moal bisa hojah deui ngalawan Mbah Bejo dulur sapaguruanana. Kanca dangu sadayana urang malikan deui Ki Jatun nu keur lumaku jeung Darwita muridna. Bang Blas lumakuna ka Cikajang. Tidinya terus we nyebrut ka Garut muru kareta api nu ka Cibatu. Harita mah tacan aya kareta api Cikajang Garut. Ti Cibatu kebat ka Bandung, pindah deui kareta nu ka Sukabumi. Anu saterusna terus we ngajugjug ka Jampang Kulon. Maksud rek nyaluuh kanu jadi guru Pasurangga, dedengkot kahot nu geus kakoncara. Lain bae ukur di Sukabumi, tapi Bang Blas ka Bogor malah parat ka Batawi sagala. Geus puguh ka Tangerang sarta Bekasi mah. Kabeh oge teh nu bireuk ka Pasurangga jago kolot nu tacan bisa diragrageun ku saha bae oge. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di Handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Atur nuhun, hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.